batik tapi nah ayeuna kiwari kaula dihukum nepi ka ratusan taun. Dewa lagrakeun ampura keur kaula dewa. Leuwih kada nying harepan ratusan ribuan musuh. Jeung tibatan aing diruksak rasa aing. Disabit hati kaula dewa. Balikeun deui Widarmi sabihara sabikari dewa kendai kaula paeh jeung tipatan beureuha kaula anu kiwari katalangsara jadi batu. Geuning kieu karasana birahi megatkeun pati duriat megatkeun nyawa. Nyai Widarmi Pojo Akang. Ye dewa buru-buru ragrageun hampura gara kaula dewa kaula geus teu kuat nandangan rasa. Rasa kangen rasa cinta nu ngagalura dina dada melit ngait ngaruruh tina ati sanubari dewa. Dewa nanaonan sia kaya pamsuna setan. Nyai Widarmi engkau ngajirim deui jadi manusia biasa. Jadi putri anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nu nuruban. Nur cahaya sesekar ingwang. Nur cahaya sesekar ingwang. Cahaya gilang gumilang. Kang Bandung Panawasa ngageramu gerapangku kaula. Kaula parantos sono engkang engalan ya kaula parantos ngajirim deui jadi manusia susuganan kaula tera jadi manusia engkang. Nyai galis engkang. Galis engkang rarawo kena pangku ya kaula engkang. Nyai dirawo di pangku ku akang gelis penasti sayang dumampara. Barang digabruk di Bandung Banawasa. Ieu Dewi Widarmi mengajirim deui jadi batu. Hatu ieu Bandung Banawasa ngagabrukan batu bari jeung dengar-dengarkeun maneh gaya batu kayanana. Nyai galis engkang ya. Wah! Gelis Widarmi Nyai Pojo Akang Nyai. Wah! Bina-bina teuing dewa. Pegatkeun nyawa aing dewa, pegatkeun nyawa aing jeung ditibatan aing disiksa kasono nepi ka kieu-kieuna geuli. Geuning kieu karasana birahi teu ka tepi, duriat teu ka hontal Nyai Widarmi. Balik deui jika manusia biasa Nyai. Akang sono Nyai, akang sono.
Akang Sono Nyai Akang Sono Sono Nyai Akang Sono Dewa 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 cabut nyawa aing Dewa cabut disiksa diperdaya rasa aing nepi ka kieu-kieuna Dewa pangnyabutkeun nyawa aing Dewa jeung tibatan ningali gereuha aing jadi patung leuwih hade aing paleh ngabale bangke ngajampana bugang leuwih hade aing teu hirup leuwih hade aing teu lahir ka dunya jeung tibatan kieu Dewa Nyai geulih Nyai Akang Gusti ampun kaula aduh kumaha sangkan aing dihampura deui Dewa naon ku aing dilaksanakeun Dewa Cek bari basana tugas nu paling berat ku aing bakal dilaksanakeun jeung tibatan aing disiksa rasa aing ih kanyaah kaasih anu teu kapontal kanu geulis Widarmi Widarmi bojo Akang geulis anu geulis Dewa gerak gubrakeun hampura ka kaula Dewa kaula geus teu kuat nandanganana kaula geus teu tahan nandang rasa kakangen rasa sono anu luar biasa anu geulis bojo Akang Widarmi Dewa cabut nyawa aing Dewa cabut nyawa aing Dewa dina mangsa ieu Bandung Banawasa nuju ngajerit maratan langit kocak maratan jagat ieu Raden Bima anu nuju ngababad leuweung ngadak-kadak liren ngababadna mari dimenakan tempat anu endah nyata tempatna ieu Bandung Banawasa atuh ieu Bima lurat leret kayaanana betah ku ayana ieu tempat nanging barang ningali aya jalma anu ujung nyengcirikan batu ieu Bima kaget kayaanana datan nira ringkung kunan datan nira ringkung kunan manggulingan rana ingkang manggulingan rana iya lawa gedang waking wang kumantung hati Raden Bima kaget ningali aya jelema nyuuh kana batu galecok dina manahna i Raden Bima aya jelema nyengcerikan batu geus basuh ieu kunaon jelema teh Nyai geulis Widarmi Nyai anu geulis Nyai Widarmi bojo Akang Nyai geulis kawanti-wanti endah kabina-bina
lucu taya nuruban yung gelis bawa ini ngajadi endah bawa ning ti kudrat nyai ye gelis nyai gerak pulih kajati pulang kasa akang ngarasa sono nyai gerak pulih kajati pulang kasa akang ngarasa sono ayama duh gelis Nyai jelema teh batu di ciuman bojo akang nyai coba batu dicium disangka pamajikanana iya jelema teh apaleun awewe meureun apaleun bikang malum di leuweung nyai urang oleng panganten jeung kawakam nyai urang oleng panganten gelo jelema oleh panganten jeung batu teu waras marukana moal nyeri meureun marukana moal teuas meureun lami-lami ye Bima ningali kelakuan Bandung Banawasa teu kuat hayang seuri teu katahan ye Bima nyengsirikeun ye Bandung Banawasa kaluar seurina bari jeung tari atuh ye Bandung Banawasa reuas bari jeung kaget oge benu ngadang wae nu nyengsirikeun mantena Nyai urang oleng panganten jeung akang nyai dina pelaminan tuh menyebat dina pelaminan iya saha nu nyengsirikeun aing kagetan nera ningali kagetan nera ningali hingkang samya pada ngalaga siap ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga munyang sarikeun aing saha aing sia bener goblok sia naon maksudna sia datang-datang yang sarikeun aing bangsa deui ku sia baik dari seri kumaha sia ngakalentoran batu eta batu teh naon iya batu pamajikan aing tuh sia mah batu disangka pamajikan tempo batu di mana liangna goblok bangsat ngahina kaing setan sasia aing Bima siasa ngaran aing Bandung Banawasa bener goblok sia nyengselikeun aing ieu aing rek kabejaan ka sia teu normal abong cicing di leuweung abong urang leuweung lamun sia yang awewe ulin jeung aing ka cater loba dirinya hayang bunuh kumaha sia bangsat kurang ajar sia ieu pamajikan aing teu bisa ingkat ti pamajikan aing eta teh batu eling teh sia aing ieu pamajikan aing ieu kieu ieu entok ge haneut eudeuk goblok sia enak aing utang pati para pati utang bener ti palibrang nyai akang rek dikawinkeun ka entong nyai ya jelema goblok aing dikawinkeun ka entong ai mane geus pipiluhun kana urusan aing Bima eueuh deui sarajeng katangtuan maneh kudu modar paragat nyawa ku kaula ayeuna mah duh Bima komo siap bisa nyanyi bersih jalan beringamen ngajak ku aing ka karaoke deuk
PL halus. Bangsat saya urusan aing. Waing dibawa yuk. Aya ngaruh kumaha waing dikawinkeun sia. Bangsat aing teu bisa ingkar palilahan ka pamajikan aing. Pamajikan sia batu. Pabida-bida teuing kana taneuh maleung rada hipu. Ai sia tara laju TV. Bema mantok sia wae diobaran, mani kemang si aing. Pabida-bida teuing, ya. Bema nista maja utama goblok. Kurang ajar. Sia kurang ajar sia kurang ajar mah. Bida-bida teuing. Milu jeung aing lamun hayang apal awewe. Kurang ajar Bima ngahina ka aing nyai geulis eta teh batu geulis sia. Batu. Sia teh apa mimitina Bima? Lain urusan mimiti jeung teu mimiti tapi aing nepi sia jeung cerikeun batu. Ini teh aing. Sarek seuk aing nepole. Paina stiker sayang dumampana. Barang ieu Bima nyelongkrong ka ieu Bandung Banawasa. Apaleun ieu Bandung Banawasa teh hiji dewa anu luar biasa. Boga ajianana nyata tanagana nandingan badak sawidak. Atuh ieu Raden Bima diangkat ku leungeun sabelah. Dipalangkeun ku melayang di gegana wiyati kayaanana. Sanajan Bima muntang kana tatangkalan nanging tatangkalan karabut ku tarik-tarikna ieu tanaga Bandung Banawasa. Bima reuwas ka inu wadisya wah lesekeun kurang ajar sia koda dipalangkeun ku wah Nyai hampura Nyai akang demi Allah Nyai mua salingkuh. Akang mua salingkuh komo kana entong. Eta mah jelema gelo akang rek dibawa rek dikenakeun jeung entong. Nyai ampun teuing lu dikarunya. Raden Bima duka kumaha nasibna dipalangkeun ku ieu Bandung Banawasa. Kumelayang di gegana wiyati. Kasaktian Bandung Banawasa nandingan badak sawidak. Itu ujaring carita. Serius. Ia Arjuna panengahing Pandawa kairing Semar Badran Naya Sapala Putra anu nuturkeun ieu Raden Bima nuturkeun tapak tilasna babad ieu Bima labat ka ieu leuweung nyata leuweung alas amar itu ujaring carita. Lepatna ieu Arjuna panengahing Pandawa ngondang dedemit margi memang ieu Arjuna seungit kayaanana atuh teu apaleun ieu Arjuna parantos diriung ku para dedemit margi dedemit di teka tingali jirim teka tempo wujudna itu ujaring carita. Anu apa ngan saukur Semar Badranaya anu ningali wireh ieu parantos dikepung ku para dedemit Kakang Semar ieu nu urang ngareureukkeun heula kacape di dieu Kang mangga jang Kakang silaing kade kitu ulah saomong-omongna di dieu cu kade ulah saomong-omongna dewek ngabejaan ujang
awana beda diriung aing kuda demit di lucu gitu rek di bejaan dunungan sieun-sieun di lucu ya bapak aing tadi kunyem-kunyem lho cicing itu bapak teuing lapar mun bapak aing yang dahar tapi dah bapak dewe kepercaya sising larwa itu tadi gila bubura we tadi tilu mangaka dia kakang Badrana ya saya agan saya agan Juragan Bima euy teuing kumaha tenagana dulu gitu Kak ieu leuweung geus kababat dulu aya meureun 4 meter mah yeuh nyieun jalanna dulu ngorowong ka itu tuh melongpung jalan gede kieu tangga kain gede oge dulu wah cimpalalatak lu gelempengan we dulu akarna sagala rupana lu tenagana Juragan Bima lamun aing buat tenaga kitunya lamun apa ya kayak maka bogot terus si maka bogot eueuh ka bogona was gimana teh dudut ku aing hancur kaina dirabut ku aing lah naon kada cik bapak insyaallah sama omong di teu baru ringkak dia bulu punuk kain yang kadejang dapalin asta jinga oke yin dia teh parantos diriung kudu demit anu sok kecewis nyata mangaruhan jelema supaya sieun sangkan sieun nyaeta lepas tina keyakinan kanu murbeng alam manusia manusia supaya anyeun teu sieun di dieu geura main selawat engke bakal menang selawatna anjeun atawa kiuh nah jelema teh hare-hare goblok culina ngucu dulur pula ragoda eta jelema sangkan lepas kaimanan jeung katakwaan ka pangeran ngadak-ngadak ya asta jingga ningali aya istri anu geulis ngalangkungkeun pangapunten duh anjir punten kulan
Dula naon tunggu kakak dia naon sidik rek ada cicing cili lah ulah dia daripada nyira ya cewek lu neng Kang nuju naon di dia nuju camping sumuhun Kang meuli ludeungan neng teh mahasiswi sumuhun jurusan naon jurusan jalan cagat alah anjir geulis kieu euy abdi teh kakantun ku dulur-dulur tinggal sorangan di dieu neng teh nyalira sumuhun neng teh gaduh ka Bogo atos ngan ka Bogo abdi maot kunaon kacentar gelap nuju naon nuju nguseup Halo tragis gitu sumuhun batur mah baralik nguseup teh ieu mah keur hujan angin dordar gelap teh nguseup terus abdi teh ieu teh jadi nuju jomblo oh neng jomblo upami neng jeung akang ya mau papacangan ayu atuh engkang anjir cicing da urang cicing dia urang ka dieu neng teh leres bogoh kakang bogoh engkang aslina neng sumuhun iya beres itu beler neng bogoh engkang neng meni sengit kamper Pak sok atuh ka dieu urang rapal Pak naon jang ka dieu Pak anu buka ka Bogo ieu teh saha ieu teh pun bapak mitoan neng ya Pak naon ya ka Bogo abdi Pak cing neuleuh sia koplok ayeuna kunaon nih Bapak dole goblok ka tukang dedemin setan nya aki-aki teh hayang maneh mah sok ieu geulisna sia nya bida-bida teuing neng mumpung dileuweun urang kena rungkun ayo neng kena rungkun neng mumpung salse joli kaleng-kaleng gan ay maneh ngaleng naon pot iya kan sakitu cantikna wah aden awas aden lah tapi gini kalau labor jol-jol iya Kamana Bill? Kamana Bill? Nang geus dicium. Mangga. Aing nu sieun mah
Dula naon aing ngimpi. Alah anjir kehebat yang cek aing ge kade jang. Anjir angker kilu euy. Jang bieu disebut kunti deui kuntilonok teh bieu meureun. Cek bapak kade ieu teh kade leuweung sangat deui teh kade. Nya. Cing mikir goblok di mana di leuweung aya awewe setan. Ye buat teh nu camping. Bina-bina teuing. Dan Kakang Semar palai uninga urang parantos dikepung ku dedemit. Ieu teh nu leres Kakang Badranaya. Teu bohong agan. Cik mana Kang punten. Urang buka hijabna ku jisim abdi. Katingal ku agan urang teh dikepung ku dedemit unggul. Mangga punten agan. Tingali agan. Kakang Semar dedemit tungkul Kang tingali ngariung urang. Itu bener Pak, sia hayang nyaho moal sieun sia. Moal pada bapak heeh. Awas tempo ku sia. Tuh, tingali. Olah bapak, aya jurik bapak hidung gitu. Bener jang? Sumun Pak, beungeut tabodas. Di mana jang? Payunan abdi. Jeung nyiduhan ka anak teh kege garing. Alah ada wala tempo da wala. Nah dawing mah tadi ku bapa geus dibuka hijabna tadi ge apa? Nya. Wa ayana ieu Arjuna parantos ningali kana ieu kajadian atau frekuensina nyambung jeung ieu dedemit. Atuh dedemit ngadak-ngadak pangrasana ditingali sakantenan ieu Arjuna berdihakan ku para dedemit. Para dedemit. Yakin itu jelema geus ningali urang sakabeh. Wayahna urang hakan ku saria. Mangga. Tingali Kakang Semar kadarieu tenang agan tenang. Pak, urang lumpat Pak, ulah jang sia lumpat diberi goblok. Itu kumaha Pak? Tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget bangsa manusia disangka mana bisa nempo aing nya kaula bisa ningali dedemit. Yakin ya hakaneun aing. Saha ngaran kaula Arjuna. Wah Arjuna leres ari eta nu tukang disimap di Semar sumuhun. Ari eta nu make ikat abdi ulan ya nami abdi Iqbal sumuhun ngaran alus beungeut awut-awutan sieu teh. Ari eta nu pangtukangna abdi ya Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mana sia gubernur lain. Dedi Mulyadi teh loba urang dieu urang Tamak Mekar nya. Ari anjeun saha ya aing nu ngageugeuh ieu leuweung. Mane geus wani-wani asup kana wilayah kakawasaan aing. Berarti kodrati rodat pangeran mane bakal jadi eusi peujit aing. Alah Pak, kanibal Pak.
jadi angin trek ngakan kaulah bener tak upamai pada ngadahar ya tos asak hidung ya raos iya nu amis berem ya anjing gitu kan teh siapa itu amak goblok batur teh ngarenya jadi goblok akan urang teh akan urang iya beres kalah iya jelema mah terangu kana tulang-tulangna aduh syaharan kaula Arjuna Arjuna Jun wayahna maneh teh akan ayeuna ari bisa mapek wae walah iya jika lencah hidung saha Semar abdi Iqbal bulan sanu ngomong teh Simun abdi nu ngomong teh maneh si mohon anjing jelema nu buka goreng patut kieu alah beungeut anjing huntuna hiji sia teh huntu permen asa haji teh maneh anjing irungna pongpet anjir jelema teh irit oksigen teh sia mah aduh ngaran kuring dawalat teu nanyakeun anjing dayang wawuh jeung make kopea loba aturan kitu we judisi jeung anu huntuna goreng tuh anu irungna depak ari maneh boga kaca di mah kaca naon kaca eunteng nya boga osok kaca nya mineng teu nyeri hate beungeut jiga kitu teu sedih henteu teu gablok ngarasaan daing malamun banget jaga sia meureun teh gantung maneh mah goblok aya aing jiga naon hayang apa sia jiga naon jiga cangcut anjing setan dia cangcut asa sia teh sia cangcut kan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut atuh jiga kanyut anjing naon kan Kakang Semar iya nu palingan ti baheula teh si cepot teh bener geuningan di tempo teh tempo mah jiga cangcut goblok dia kan bae anakna cangcut bapana kolor aing setan sia mah hayang masalah jiji cangcut deui lah dikerek ku aing sia Saban wajib muabong dapat asmaning pangeran asmaning pangeran pelesir sariak layu gerak pos pacar hajaya mapai pamang dia mapai pamang dia Pak Haji Sutisna Panembangan pamana dia
karena sedang nguyung untuk kena kanya nyeria untuk kena kanya nyeria eta lain daun awi Bapak Dede Tariana awai adit taweran hari lain bagja diri bagja dengan di bageran jadi bageran geningan tibatan mah jalan gang bungsu Bu Hajah Lilis Cinawi saiki kapanos wae tibatan abdi palsu saiki tecios wae aki dono saiki tecios wae kaget den nirahan ningali ingkang samya sampun prapta kaget maka kiri-kiri ya panengahing Pandawa Arjuna Semar Badranaya Astra Jingga Lana Dawala kaget ningali para denawa anu bakal ngarogah kala panengahing Pandawa itu kayaan Nirahangan dika Hei Arjuna kaula gerak aku poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu maneh bakal paragat nyawar pihakan poe denawa naon lamun anjeun rek ngahakan kaula teh jelema aya hak pikeun bela diri benar maneh rek bela diri nepi ka mana pangarti maneh geus beunang iya jalma geus beunang iya jalma hey 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 geus beunang eta si cangcut bot si cangcut bot aduh waduh ka aing si goblok tuh pantatan riga ka akan nyebut cangcut teh paduli aing mah teu sieun benar maneh rek ngalawan ka aing demi ka mana kadigjayaan anjeun denawa iya geus sape maleuwih ponyo aing ngadahar jelema lamun kitu carana tungguan sapitota mah jeung hayo bangsat urang ajar ka Kang Semar agan
urang babat dina mah sae mangga. Sok lawan ku sia. Lamun bener-bener si lain jadi manusia anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun dirina, lawan ku sia. Tenang Pak Halimah. Aduh. Kade sia kafir. Jelema brengsek. Asa haji teh bajingan. Kurang ajar si goreng patut. Si kurang gaul. Si belegug. Si teu nyaho komputer. Si teu boga HP Android. Si jelema dungu. Si jelema bodoh beak teh karep. Naon si teh anjing teu ade jelema teh euy. Teu kasinggung nya hatena ye. Nya alus mentalna jelema teh ye. Hei. Anjing toa goblok. Geus wudu aing. Didinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling nangan tanding anyat serang nangan lawan can nyahoeun digetih sorangan. Coba antas kirana dagor kulingis. Kuat modar. Tong dibejaan atuh tapi teh awas. Alah. Anjing. Biasana ge buta. Wah, beda deui anjing da mineng di dieu. Kurang ajar sih. Aing gelut jeung nu kieu patut sia diga cuba anjing. Naon cuba teh cucunguk batu. Goblok gitu. Mane ulah gelut jeung baturnya? Dor iya beres anjing. Cita-cita ya lo nuhun cita-cita laksana yeuh. Abdi bisa gelut jeung nu goreng patut. Ya, sabenerna mah goreng patut kana sia jeung aing wah. Heueuh anjing. Beungeut cadok kitu sia teh. Kurang ajar sok dinu lega aing maju iya beres ya. Aduh. Anjing. Dinyiduhan keke garing. Lain urusan garing goblok geuleuh. Cidu sia sakitu kentalna sia teh. Tapi bener-bener teng tuan ya aing. Di mana di kebun ganas ya aing. Urang neangan ganas madu di nyepah heula. Dor iya beres aing. Dina mangsa ieu Arjuna bade bitotama sareng Pardenawa kalaresan ieu Bima lagrag di payuneun Arjuna bari jeung temut di bumi alam ieu Bima lagragna kitu jaring carita datan nirata ngademang datang nirata ngademang lewuk mangkulengan lana kurang ajar hutang ati barapati hutang urang prawira ieu Raden Bima lagrag ti payuneun Arjuna bari jeung temut di bumi alam kayanana oke tenera ningali Akang Bima aduh oke tenera ningali hingkang samya pada ngalaga ya hingkang samya ngalaga Kakang Semar Kang Agan adieu Kang tingali lah cekaula Agan aduh aya anak Agan geningan itu juragan Agung aya anak
Yang agan Gun Cepot Juragan ageng agan geragugan agan gadai setan ay jan ujang gening juragan ageng nepi ka temut di bumi alam ganeng dawala aja tempat kejeng Kakang Semar ya nun cingkang kumahasa satiasa karunya pulan cekang temut di bumi alam Kakang Semar jisim abdi mah teu tiasa naon-naon agan Gaulah persanten ka Kakang Semar Kang Bang cagerkeun lanceuk kaula Kang saha ganya-ganya Kang buru Kang Bapak itu goblok aing teu meunang nyebut akang teu meunang pan bapak ya pan akang bapak urang sami-sami we ngadoa agan malah mandar doa urang manjing kana ijabahna numur bengalam timbalan Kakang Semar hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengul damang agan ngadak-kadaki Raden Bima Janggiratangi lilir ya meruangun kayang impen sare ngalinuran lilir ya meruangun kayang impen sare ngalinuran bet Kakang Bima hot kan tolak akan kayang impen sare ngalinuran semaka pihatur Kakang Bima terima net semaka pihatur agan diterima bot tiap digenyangakeun semah pangabakos agan terima dulu dek daun syariah kaula teh kautus ku Kangjeng Ibu nyata pikeun ngawartosan saliran yen ieu teh leuweung teri leuweung samanea leuweung gonggong simagonggong loba dedemit apal aing ne salira uninga apal aing bisalaman aing papangi jeung dedemit loba mangih keanehan ai si Semar mana mun bapak teh maot agan coba si koplok maut kumaha direwek agan ku monyet marukana pun bapak teh monyet bikang setan eta dipengkeureun salira Kakang Semar nu nyageurkeun salira teh Kakang Semar we Mar jisim abdi ojar maot atuna didagukeun teuing agan kirang tarik agan deungeur dorakati aing nyebut akangnya aing disebut modar jadi salira tembangihan anu aneh-aneh leuwih aneh meh det anu terakhir aing papangi jeung jelema net sareng hiji jama bener ngaranna Bandung Bandawasa Bandung Majalaya Bandung Bandawasa budak eta Bandung Bandawasa teh keur nyeungseurekan batu ku aing diseungseurekeun nanging aneh net aneh naon tadagana luar biasa aing diangkat ku leungeun sabulah aing dipalangkeun dah eta teh ciri yen Kakang Bima teh kudu mulang deui tos sia sia aing kudu init balik deui timbalan kapret sia aing sia apan Kakang Bima teh parantos dipalangkeun ye jeung tibatan kapok aing gawok leuwih panasaran net hayang nyaho sia jelema ini ti laing
sanes ini tanpa itu urang teker dikepung naon ieu teh urang teh dikepung ku para buta-buta mana sia teh aing teh nempo dah Kakang Bima mah eleh ku kaula mah bisa nempo buta salir mah henteu Mar Agan aing yakin si Arjuna dibuka mata batin usia aing pamukakeun Agan di si Mabdi mah buru buka si aing punten robot teng manuteng bebenyit anak celeng cucungan mau naon sih teh teng maruteng bebenyit anak cengcelengan kukuncungan maksud sia agan sanes agu ku payung butut bapak teh elmuna sadana turun ka abdi jadi siap bisa biasa mukakeun mata batin anu katutup nyata ku hijab anu teu bertanggung jawab ente cik aing pamukakeun pun lan bukakeun aing bade setengah bade pul duanana oh sae nanging da pengejen ieu teh bibit duit ladang uang aya ipekahna sabaraha 200.000 si mohon eta teh sabulah anu semi upami full 400 cik aing pabukakeun ku aing dibere 500 sae kan berarti lamun 300 mah 3,5 2,5 naon nya 2,5 mata balik ceburu sae punten Pak punten banyak sanes nyemungun gagagahan Pak ieu teh bener jang we sanes aku kuping butut punten dah katingali ku agan aya naon cau sakiseueurna ganas lantuy di payunan agan tingali ku agan aya pinguin sageung-ageungna mangga tingali Bar agan idinan ku sia-sia pote podaran boy atuna ari agan katipu wae eta sumutna si goblok teh tingali beungeut na teu dateng asal dosa si goblok ieu sae agan mangga gerak tingali ku agan mangga para denawa punten agan tuh tinggal edan bar wayahna agan tetep pada ngahakan tuang rai waing di babana bar aling ya nah Pak anu 500 biar kaingkeun goblok da eta mah jasa aing lain jasa sia teu saeb kalau dipake umroh setan sia ajar ngaran maneh Arjaun kaula Arjuna lain Arjaun di podaran paing maju ya
Allahu Akbar. Subhanallah. Wah, anjir. Edan ya jelema. Walah. Iya. What's up? What? Iya. What? Ya. Luar biasa tenggelan dunungan anjir. Tajongan anak cacap ngomong sebedug sekali mah euy. Tapi rikat nama luar biasa model aing keur ngorak gitu dah. Rikat teh nyokot gantungan di tareleh ku batur. Sabat we nu batur gajijek teh naon. Gamelan dijejek ya mah bebas ya itu mah. Sekali nyebut teh tilu aing. Kurang ajar sadepoderan majiak. Rasakeun sia. Udang sia bangsat. Uluna hadunya teh tibalik. Jadi miring, lain miring sepeung sia miring aja. Hunak makni ni mana mani hunak minat ni mana minat. Ngaran mana ha? Ngaran kaula Arjuna Anyukna. Anyukna ayeuna maneh mak di mokna nan urang. Naon ayeuna maneh mak di mokna nan di modalan. Lain di modalan ngobrol. Ni modalan. Mere duit ngobrol. Lain mere duit ngobrol di modalan. Otita bisnis. Dan anu siya mamunag. Ya ni mo narandan niya tahiyat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manen epae duri ngumur. O dagang bubur. Nyawa-nyawa na mumur. Anjing hese nya ngomongnya iya mah. Naon atuh. Ya aing nulis nya anak majak maneh. Nyape. Ngaranna Arjuna. Ayeuna maneh Arjuna makan nikmotna dan urang banyak. Ban aing teh nulis teh di dia anjingna. Ayeuna maneh Arjuna bakal dipodolan wae. Lain nikmotnolan. Nikmotnalan. Baca atuh. Ayeuna maneh Arjuna makan ni anjing ngalah nulis. Ngobrol typo euy. Tane urang aja hiap. Tak ngomong di mana nanti itu ahli. Dia minati wise. Watia kalah. Alah memodar siap. Wise. Alah. Mandong ni dongeng. Aing mandaramiahnya ni dongengkeun.
Ni dongengkeun teh sok disana. Kumaha disadana ditongengkeun teh? Modal siap. Siap. Wah. Wah, siap. Dunungan ribuh, dunungan naon teh sama santai we. Nah, kita sok jeung aing dor sia. Anjing euy. Alah, laksana geluting cangcut ieu. Ador saya wah di podaran ku aing sok sayangnya. Anjing beneran. Awas sok. Osik sia. Ayo sik. Alah, tulung. Tulung. Moal nulungan sementara mayar. Tulung. Sungut popang kayak gitu teh. Nggak kanaon. Ucing. Nah, bau bangke ucing nangis bae. Baru kana benang. Iya. Gelut na naon aja. Iya. Oh, siap. Edan anjir. Hebat maneh euy, wasapnya. Whatnya, hatnya, susik sia. Ayo, musik, ayo sik, ayo. Edan ieu jelema. Jigana ieu jelema sok ulin ieu. Ah, goblok teu boga duit. Anjing lain ulin piknik goblok. Tukang usik. Kumaha aing we hebat maneh dor sia. Awas ku aing. Sok. Awas. Anjing. Situ 3 orang nyiduhan we anjing. Beda-beda teh dor. Rasakeun ku aing sok si awas. What the hush? What the sakit? Edan eta kokod di jelema ieu. Wasapnya hati. Teu beunang. Heok sia. Oh, wasap. Hati sakit. Jig jeung kahandap goblok. Bina teuing kumaha aing ka mana we gelut masuk sia. Wasapnya hati sakit. Pek deui anjing. Seueur. Alah euy. Meni gede. Naon? Meni gede. Nyaho anjing da diurus. Aing mana pamajikan pegang-pegang antep we. Cul we anak pamajikan mah eta we diurus. Gede mah gede ngan lanyet. Naon? Gede mah gede ngan lanyet. Nyaho anjing da keur hees. Lamun nyaring begitu aing mangut cai tara kuleungeun. Kunaon? Ngajingjing cai tara kuleungeun. Kunaon? Ku eta we aing we. Kaitkeun ka dinya. Eta teh kabawa ngajepret anjing. Kana buja teh plek. Nah beug pon gede. Meletik prek. Ieu mah gede plek. Lain bisa gede gitu kumaha naon bisa gede gitu kumaha mau dibeja-beja sieun saingan ye bejaan mau panggil jeung aing bener Beda lemur ieu. mun mangpaat teh ilmu diamalkeun tah gini diamalkeun ku aing nya pengalaman aing yang jiga aing unga isuk-isuk diurut tuluy burak ku cinteh bari tuluy naik kana genteng saha genteng nu tetangga
tuluy ngadang kake kita di kenting teh. Mau bandera we dua. Nuji Persib, nuji Persija. Kipas-kipas gitu cita-cita diadu. Tuluy eta tengah gedean, lain gedean aja nggak hidungan aja. Yang hidung mah kudu kitu semir aja teh. Hidung nak beda yeuna delilah hasilna. Nya alami permanen. Sok sia kilauna beda kilauna. What's up? What you have? What's up you what you? Anjing meni leutik. Bae nanyakeun sih kada cengeng sih teh. Leutik-leutik rancing geus aing mah. Oh. Kurang ngaji leutik tapi lila. Sok sia what? What's up? Naon gelut teh kieu anjing? Teuing gitu nyaho nah kieu nya teuing sakali deui sok awas wasa nahan dalam aya katimus katina goblok lu katimus teh kurang ajar sia sok awas patia ngalain di dia ke 11 kali eleh wae ayeuna sia kudu eleh odas Semoga baturagan diterima. Punten. Dikau sia. Goblok kenal teh. Setan. Goblok, aya naon? Ya, 2 kali aing diintreu. Kapina-pina teuing aing beunang 2 kali goblok. Berarti depan belakang benangna sia teh. Anjir. Goblok sia teh gelut teh kitu goblok. Ngareueuh batur. Jang. Ai bidan di mana? 2 kali diintreu aing.
kurang ajar ya. Aing dibabat buka da aing sia kaberan aing boga kada rujak polo. Hutang pati ti Prapati hutang urang tek bae urang baik datang kai. Belah mana jelemana euy? Ayun udah. Haling ku aing haling. Mobil butut keluaran baheula sajaman jeung pada sunut harita ayeuna mah mobil butut kejaran namangan ge di kota ge geus dilarang. Saha maneh? Aing Bima iki siap petani Bim? Petani daun. Geuning eta mah walu. Lain walu itu gada. Hah? Gada. Oh, oke. Rasakeun bae hiap. Iya. Wah. Goblok eta teh beusi setan. Da kena babatok majangar. Iya. Wah. Alah. Iya. Iya. Wah. Benar siap. Yep, push. Whoop, push. Whoop. Yep, push. Geuning si cepot. Duh. Urusan dia Kang. Jadi Kang, kumaha karasana aya nikmat-nikmat karasana. Genut. Arah kudu 500. Tenelo. Ai lol, ai bok teh kaing. Ceuli bang ngeng nah. Kumaha Kang? Demi Allah ceuli ngeng. Dah. Oh. Moal kopi we. Aing keur perang kopi we. Minum ku sia tuh. Usaha teh. Oh, aing usaha main usaha. Tukang kopi bukan ngacileng. Hampura tukang kopinya. Cedah hampura. Mudah-mudahan tukang kopi doakeun cing beunghar. Amin. Mudah-mudahan cing panjang umur. Cing aya peningkatan dina dagang kopi teh. Dagang naon Kang? Dagang teh. Cing payu kopina. Lamun teu payu inum ku sia kabeh. Kebayang kopi sakitu lobana diinum ku sorangan 3 bulan mah sare-sare sia. Kabejaan ieu. Hah? Hayang kawin deui. Sok hayang kawin deui mah da maneh mah hamur kanyut. Dalengoh ieu hate dah ngan urang mah teu moal kabita. Sanajan segede paskomo ge moal. Moal kabita ku sia dah lah aing. Hah? Kadi sia dibakar nu poe ku aing. Ada minat teuing. Alah luar biasa di dunungan aing euy.
lain heureui teu demit beuki teh bengeun beuki loba di aranakan edan deui Iya Raja Dedemit memang luar biasa. Dedemit lain banyak ngadon aradakan kayanana dipaehan hiji keluar loba dipaehan hiji keluar loba. Aku bingung temangeh tunggu susah taya sudah. Hei sadayana para dendawa. Wayahna hayo kepung wakul bayangap tewak riung. Yang kehe kudu ngaduakeun senjata pamungkas ya ieu. Hah? Bandring. Aya buta mah ku aing dak gua gue tuman aing ngamuk-amukan ini. Hutang pati barai pati hutang urang barai bilang. Awas ku ini kita hiya. Wah tepejat babatokna ku aing. Ancur-ancuran aing keur kieu bae. Heuh, muasa-asa keur kieu mah aing mah cilepet-cilepet we. Habak-habak we keur kieu mah sahage aing mah muasa-asa. Siap Allahu Akbar. Anjir lamun teu direm teu peledak kana sirahna lu. Untung aing apa kana kopiahna. Heuh tapaka duruk. usaha Heuh ku aing haling. Geuning aya my brother. What's wrong my brother? Lain burong mantong hareupeun aing naon tah teh nyo aing gubuk naon tah tempo. Waluh menyewaluh cucukan. Menyewaluh cucukan. Menyewaluh cucukan. masuk gudang tuh Jagrut langsung udang. masuk gudang Oh, kudu kitu teh carana. Awas anjing gini. Aing mah keur kieu mah saha ge dipabat gua aing sia. Uluh anjir. Well. Kumaha barudak? Ya. Hei kamu orang siapa yang bangetnya jika cangcut? Kamu nama siapa? Hei orang yang bangetnya rengkedut? Dewek, ya. Cepot. Cepot. Wah, nama dari mana itu Cepot? Arab bukan, Cina lain. Dewek itu maritis, ya. Dari mana orang mana ngomong teh kieu? Saya dari Belanda. Oh, di Belanda? Ya. Saya dari Belanda. Ngaran mana saha? Saya Pandekok. Pandekok, ya. Hari bapak mana? Pan maot. Mane bakal di podaran ku aing goblok. Manya Belanda di podaran. Itu Belanda buhun. Rasakan hutang pati, hutang wirang. Hei orang yang rancedut. Dorsya, iya. Wow. Belanda liar. Lungleng kana wawatok. Wow, loba kica-kica. Iya. 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 Iya.
Iya. Iya. Iya. Wow. Huluna asup. Tinggal buluna. Ibu-ibu cing jadarit. Gara-gara hulu asup. Ciluk pake kok. Ya tetuman goblok. Bener-bener teuing sia teh. Wah aing mah asa keur kieu mah. Aduh anjing. Mobil butut kaluaran baheula saja manjeng bade sunut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang namangan ge di kota geus dilarang rasakeun sia ku aing bakal dibaban aing pemberantas kejahatan. Hah? Pemberantas kejahatan ini modar ku hiap. Kurang ajar sia teh bangsat korek aja. Iya. Iya. Oh. Lieur aing hiap. Hiap. Iya. Ngomong serat itu Kang. Hah? Ngomong serat. Mung serat naon? Eta buta ngomong serat ketingna. Mana getih? Eta tina sumutna ketih teh. Ale-ale goblok situ teh. Ale-ale jawab teh. Ketih itu. Oh iya ya wayang getihan ya. Pan bejiga. Jika naon? Jika film geuning. Film naon? Si balik terima. Alah. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina ka aing euy. Alah Ayo teu beunang deui. Paduli goblok. Amekeun. Amakeun. Edak katipu. Bae teh nyeri hati. Iya. Au. Alah iya. Modar cek wae. Semar ieu nun kedah kumaha kaula beuki dia beuki loba Kakang Semar butana. Cing atuh Kakang rumah ieu teh. Sia kaing kakang-kakange goblok. Cik Pak kedah kumaha ieu teh Pak? Agan persanten ka jisim abdi. Percaya kumaha palareng sei kejadian kedah kumaha ngapapat itu para denawa punten agan panyabutkeun buuk abdi salamar kumaha Kakang Semar panyabutkeun buuk abdi salamar. Kakang Semar kaula teu tiasa teu wasa nyabak mastaka salira Kakang Badranaya. Kumaha upami nita si cepot teh ulah Jahil. ulah agan panuhun ulah kajenteng teh cios agan sawios dari piwarang ku jisim abdi mangga cabut buuk abdi salamat nya nanging kaula teu tega nyebak mastaka salira sawios dari piwarang mangga agan mangga Bapak dewe krek sulap dewe lain sulap lagu gitu tempo ieu teh salamar wae salamar agan pada magan sadayana rambut nya dangewa lebu dengan sakitu
saya Kakang Semar tapi pangapunten kaula mangga punten Kang saya mangga salamar bae salamar saya punten Kang Kakang Semar Ura nyaci kain sulap gehel dawala tingali bapa maneh cepot agan kana panah ieu wantun sabaraha panah ieu kaula wani meuli sameliar dawala sameliar agan sameliar ulah naon tengah puting bapa aing pamelikeun obat bius kalian awakna tuloy kurang bukna cabutan kurang kabeh ieu sameliar edan mangga agan mangga pantangkeun sae Kakang Semar Sumiyah Allah buru dawala ayo aisyah naon biar tetap benar sih benar yang Pak kartu keluarga tangan kusia kanggo naon ngaran si cepot coret dengan kartu keluarga setan deh siap kemana rasakeun denawa panah kaula ye nuhun Kakang Badranaya awas anu ngaran Arjuna teh paing penastikar sayang kumampara ieu panahna Arjuna pamasian Semar Badranaya nyamar kana ieu denawa atuh ancur kayanana wayana ieu dununganna ancur sadere demit ge ngiring ancur jadi lebuh kayanana panah di mana sia hebat net kakara aing papanah kitu pamasihan di saha di Kakang Semar di Semar Timbalan nah kaing teu mere ke ku kaula bakal dipasihan net kumaha sia hayang nempo kaanehan jelema anu gede tanahana di palih mana tuturkeun aing net aya jelema gede tanahana met di palih mana tuturkeun aing ai mangga ieu Bima Arjuna Semar Badranaya sapala putra margi Bima panasaran ku ayeuna ieu Bandung Banawasa anu tanaganang nandingan badak sawida atuh mulih deui daya kakapok ieu Bima kayanana
anu kiwari Bandung Panawasa nuju yang jerikan batu nyata Dewi Widarmi kayana. Gelis Nyai Widarmi bojo akang Nyai. Aduh kumaha akang nandangan mana gelis. Akang rek satia ngantosan Nyai sanajan jagat rungkat Nyai. Sanajan raja gatrungkad akang moal bosen ngantosan salira nepi ka waktosna. Nyai bebereuh anu geus maneuh akang Nyai. Bebende pamepes hate bebereuh anu geus maneuh ayeuna mah duh Nyai. Gelis Nyai Widarmi bojo akang Nyai. Net, kakang Bima tingali net. Ngan omat ulah kagerewakeun sia. Bahaya aing dipolangkeun. Imalan datan